sigah kembang campaka layu sah memeh usumna sok dipikir heula bisi kadukung engkena bisi panggih jeung tungkara akhirna duka kumaha bongan saha baheula teu satia nyarita siganunya tapi jauh jeung nyatana sok ayeuna salira arek kumaha ieu eueuh ragap daya nu aya batin kasiksa sok pikir heula samemehna rumah tangga tong sigah kembang campaka layu sah memeh usumna sok dipikir heula bisi kadukung engkena bisi panggih jeung tungkara akhirna duka kumaha tos tekedah aya cisoca anu nyangklung ti salira wayahna sing kiat sing sabar panginten ieu suratan urang kedah baturai yu atuh urang silih duakeun sangkan lengkap tegaliheur ayeuna urang lempang dan jalan saleresna teu dipikahayang nganapan rasa kahirupan pahit amis geser pisan urang kedah disorang sanes teu nyaho haritos kedah kumaha taya tangan pangawasa kahinar tina takdirna sanes teu nyaho haritos kedah kumaha geningan kieu nyatana nyatu marima maha wenang abdi nampi muji syukur pami teu aya indung
jeung Bapa Sumawona peureun walahi duh Gusti kumaha agung abdi nyuhunkeun jalan pituduh hayang gerak mulangkeun kanyahan hidung jeung Bapa ka Gusti Allah nu maha ngatur mugi nyaksi gerenteus abdi hate teu waleh tumanya iraha mah dilaksana ya Allah nu maha gopur panon kuring teu waleh ngecelaan mun emun ka indung Bapa nyuruh ulung dina juru panon panon kuring teu waleh ngecelaan rase ka indung Bapa kasedih teu waleh ngancing na iraha mulangkeun kanyahan kolot atur nuhun